Tuh cinta damai siapa baik ah. Sok pakai tuh yang ada pakai dul. Ayo buru atuh nyanyi. Nyanyi naon teh? Naik ke puncak gunung. Aduh sia ngagadageun. Ayo atuh. Naik ke puncak gunung. Henteu napi-napi. Tinggi sekali Aisyah. Capek bae luhur teuing gunung mah. Aduh. Motor siang kemana, Jak? Ini semua aneh pasti si Baden motor mah banyak. Jauh lempang teh, Jak, kita. Mana capek di meureun. Tapi ieu nu rada leungeng mah Kang, mudah-mudahan si emak bisa berubah euy. Emang superhero, Jak, bisa berubah? Super hero. Hero mah sutradara budak bangor ku, hero meureun. Oh, ya. Bere pecut atuh, Jak. Wah, emangna kuda anu urang teh. Mah jadi Wonder Woman. Oh gitu Kang, gitu-gitu ge kolot urang. Kolot maneh dieulin kolot urang eta mah. Nipu ah. Geus aya urang kali itu ah, urang ka TOP. Hayu, Jak, kan jauh posisina. Lamun bari ngopi mah ngeunah jigana teh. Ai akang, voucher ge can dibayar bari ngopi wae. Ripuh he mah. Ini ampun. Duh, lumayan ya. Gimana we rezeki mah? Gara-gara masang pengumuman di hareup, tamu teh jadi harideng enak mau voucher. Bisa main PUBG. Kasih capek kieu Kang euy. Aing lulus, Jak, kita. Si Baden ka mana? Ka awewe jigana mah. Laku gitu. Tapi heuh da teu lakunya. Itu pisan dapat pusing urang Kang. Ampun aing Lain si Wasa heubeul kieu Kang euy. tempo atuh geus ngawe acan. Oh, weuh tuh. Piraku telepon geura. Telepon wae gitu. Aing geus teu kuat ya yang ngagogan sidang entut. Astagfirullah nikah ge encan akang sok teh hidang wae. Astagfirullah, pemikiran siang nih ngeres-ngeres tinjak maksud aing hayang nyaho syarat-syarat bisi wa teh naon wae. Oh, oke siapa tuh Kang nya? Tuan. Tok telepon. Pulsa maneh sakarat. Gera isi heula karek nelpon. Kang. Naon, Jak? Kumaha cenah? Ai si wadukun emang sebelum pemajikan? Can asana mah kunaon kitu? Nah, orang telepon dicarekan Kang ku pemajikanna bieu awewe surah awewe. Wah, mana coba? Yeuh ku akang Ieu aing nelponna. Pulsa maneh sakarat. Gera isi heula karek Banget sia nelpon. ieu Dia mau operator ngabejaan HP sia pulsaan. Piraku Kang perasaan 3 bulan kamari geus si pulsa teh. Tuh sidang tengan. Ya make HP aing we. Pung aya gratisan. Bogoh we kaneng etut. Ai HP gratisan keneh nelponna. Bangu sia depa sia carekan operator Heuh sih. Ya Kang telepon ya. Tok. Hari nu nelpon nih ah. Pohon yang wae ini can diangkatnya. Ganggu wae kang ngahanan wae. Dia suraja krek naon deui budak mah. Ganggu wae di. Bah. Kumaha teh persyaratan teh saheubel euy? Oh, hampura, Jak. Aing poho. Aing bikin ngadengikeun musik DJ tuh dah. Ripuh. Eta sakalian nyulung Kang Gandat ya. Oke, kedeung wae ini WA-keun nya. Oh, mau siap. Kumaha cenah, Jak? Ho cenah Kang. Ripuh Aduh. Dasar kolot.
Loba poho insomnia jak. Naon Kang? Insomnia? Nya insomnia jak. Poho Amnesia Kang, nah jadi insomnia. beda eutik makeun bae atuh jak da Bisa kabaturan ieu. gitu, beda insomnia jeung amnesia mah. Sia mah ngegas wani ka aing. Nyanda atuh Kang, mending sok emosian wae. Teungel ku aing re ya. Si bentok kemana itu mantong deh si anjing mah. Anak ini nagihan deh. Kayak am guru sorangan mah. Ih bedi kalah kadukun nih koplok teh. Magoler misalnya. Ripuh akang mah. Oh sia ripuh-ripuh we. Ya nu ripuh mah. Oh, laun di mana? Ira ribut wae teh, marebut ke naon atuh? Teuing Kang si itu mereka deung wae ka urang. Gas, aduh. Era ku batur, era ku tetangga yo. Geus sing alapur ka balenar. Geus lah amang marek nagihan deui nya. Naon nagihan Mang? Rek nagihan biasa masih loba papayeun ka ditu. Sing hasil. Amin. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bau teh sia. Wow, aing. Saha? Sabar pisan teh apal. Bae lah, mari batu piasi mending Kang ya. Heeh. Duh, molor geunaheun ieu, aduh. Mari ngaraguan si Bedi ah. Aduh, Tah, aing we Kang saya. Sok buru-buru jak buka gerak. Si Abah Kang, tapi nah euy persyaratan urang mah kieu. Naon cenah jak? Neangan tiung randa nu umurna 11 tahun, nu boga anak parawan, terus si tiungna dipakekeun ka mantan salakina bari nyanyi balonku ada 17 Kang. Balona aya 17. Sakanya ho aing jak di zaman SD balonku mah balona ngan aya 5. Eta 17 di mana sesana? Teuing si Abah Maria tadi dituna kieu. Aduh, ripuh pisan jak. Terus nu aing naon jak? Tah, lu Kang mah ieu ye. Coba bacakeun jak. Neangan kolor duda, terus kolorna pakekeun ka sirah babaturan. Terus nu make eta kolor Kang, bari nyanyina naik-naik ke puncak gunung. Kulo eta persyaratan teu ieu kan batur. Nyilakakeun Kang ieu nya. Nya heueuh sia teh. Udah kalian ya kitu kolor ijo. Wah, ripuh si Abah berarti nya. Oh, tawajes dengan. Copet itu euy. Paling rosan ya. Maling. maling. Sia setan teh. Kemana wae sia, Pe? Cager. Sia anu ka mana wae? Aing kan merantau. Rantau kemana ah? Melintas laut lah. Mau deket jeung sia. Aduh, ya Ayo, ada saya mulai. Naon geus pusing bete di markas usah saha hayang balik kita Mariam. Nang molor eta ieu bete. Sekarang ke markas ah. Rek naon di markas ieu? Ayo aing dulu lagi ngerang. Jenuh aing ah. Gampang ya ayo. Di dieu lah. Cari kadamaian ayo. Mana cari kedamaianna? Keula tuh keula ninggal heula situasi. Aman tuh. Aman di dieu mah. Ye, cairna saeutik bisi loba nu hayangeun. Pieu sih. Heeh, geus sia mal tanggung urang. Geus di dieu lah daripada di markas. Nyasok Apa atuh barudak. Mana kena tuh. Kade tong loba teuing. Tah, asaan heula. Cai naon? Kedamaian asaan heula. Bener. Bakal genah. Ah, pira aku ditotor aya aku ana weuh. Eueuh bae. Katingali kos orang-orang. Ya aing ge mau doronganna. Naon? Nah, kacang. Ya mah kacang kieu. Kan suka bilang ayeuna kacang. Kacang kieu ayeuna. pesik. Da suka teh kacang kieu. Balik ka rantau teh beuki edan sia mah. Bahaya ge sarua kacang asal kacang. Minum ku aing heuh. Ulah bismillah. Deui atuh. Kieu rasana anjing. Bener, Kedamaian teh Bang. pahit. Di si Abah mah nya sakala ngajarkeun buah pau, kumaha urang digebugan ku batur. Heueuh nya eta aja. Tapi lamun teu diturut, aing si Neng Tut sieun direbut si Monang. Aduh. Iya sih Kang ya. Lah hawalan nya Kang ya.
Anu mangga satu orang ikhtiar, orang neangan, akang neangan tadi non kolor duda, orang timuran dah. Siap atuh. Aya nama mari berpencar. Semoga sukses. Siap Kang. Hah, mantapnya. Asamu alam dunia teh itu deh. Kan eta tandana dunia mulai damai, Pe. Banget sia sigap kuda. Sia macan naon geus rese cek aing ge. Oh, sorry deh, Ferey, oi. Apaan cinta damai? Dasar hilir jengkol. Aduh. Halus aja minuman teh yang Deui bener mah, euy. nya jelas minuman mahal ya deui ye. Kagok beakeun kalau batur. Aya batur mah ketanggung. Iya, kolor duda anu di imah eta teh. Cokot ah. Gila yang minuman ketika kieu. Asa si sirit itu teh yang si copet. Ya keur marabok. Aduh, kan gitu Hei. Astagfirullah. Satu Benar. salah Sia. lepas aja. Ari ieu sato saha leupas. Anjing tarebleng euy. Aduh. Diuk. Di mana sih ya? Ah biasa we urang mah. Ayo cai bae. Air kedamaian menurut si sirit. Aduh, urang geus eueun euy. Asaan heula we. Ain eta mata beureuh untuk konengnya. Aduh, Aduh, Ada aing teh saha goblok. aduh, lari ieu urang mah. Oh, anjing ieu mah minuman keras. Ya marab si Upe sirit. Teu bae, si Upe teh mah nu maksa hayangeun. Ya, siapa bae ieu teh air kedamaian. Teu gahol siapa? Anjing kasar. Sia duaan dibedakeun ku aing ka Kang Kosim pokona mah. Ulah tuh bae. Main laporkeun wae ah. Pas budak leutik Ayeuna we. mah. Ah, embung ku aing Asaan? laporkeun ka Kang Kosim sia duaan. Ulah bae ulah. Telepon ku aing aya keneh Kang Kosim. Bae sama ieu air kedamaian. Bisa membuat semua orang jadi cinta damai. Ah, embung aya nama ku aing ditelepon Kang Kosim. Ulah Sia atuh, geus ngaruksak bae, nama baik Kang please. Kosim euy. Ulah. Ku aing dituruti sia minta naon ka aing, ku aing dituruti asal seorang bebeja. Bener ya sia. Heeh, kalau macam-macam. Kesempatan ieu mah kita make kolor bari jeung nyanyi naik-naik ke puncak gunung. Yang geus kieu aya nama. Pake ya kolor na hulu sia hek nyanyi naik-naik ke puncak gunung. Nu wajas bae da kolor mah lain dina hulu dina cangkeng dipake lagi. Yang geus mumpung ku aing ditelepon ya Kang Kosim. Sia mah heuh atuh ku aing dipake. Teu cinta damai sia mah bae ah. Sok pake tuh yang ada pake dul. Ayo buru atuh nyanyi. Nyanyi naon teh? Naik ke puncak gunung. Aduh sia ngagadageun. Ayo atuh. Naik ke puncak gunung. Henteu napi-napi. Tinggi-tinggi sekali Aisyah. Capek bae luhur teuing gunung mah. Aduh. Ah, geus anjing tah kudu gelo kikituan aing. Geus Sama. keur bae aya mah. Tah, nitip pikeun kolor ka si Duda. Aing rek nungguan reaksi heula si Neng Tut. Ayo. Ah, ripuh. Jelema gelo. Molor deui ah. Mentok ah, lieur, sare. Asa bayar teh kieu ieu teh. Among ah katena. Neng Tut bare ke mana? Bade amang katena. Bare naon? Nya bade amang we da barete. Ari eta kolor kanggo naon? Luka teh si kuda zebra nitipkeun. Ari ngomong nama cenah syarat-syarat gitu dah. Terus anu pentingna teh eta tah nungguan reaksi ti Neng Entut. Terus ah, sare heula tunduk.
nganggeun Neng Entut. Ari abah bae bade ngarencanakeun naonnya. Aduh bodo amat. Assalamualaikum, Tena. Waalaikumsalam. Neng Entut, mangga kalebet. Oh, aya. Mangga kalebet kalebet. Ya, Teh. Kalau rasa Neng Entut ka dieu, teh bade ngulang ka budak banget Purwakarta. Ya, Teh, da teh hoyong ka dieu we hoyong amang. Oh, munguna tuh ieu aya ulemana, bikin wartoskeun ka budak banget Purwakarta dongkapnya. Mun ini carioskeun. Mun Tena wioskeun Neng amang heula di dieu, da bade uih ge hujan ageung. serius atuh Neng ngadengnya uleuh ya. Neng Entut pesan teu janten pagar ayu di tenan teteh. Aduh, kumahanya isi, tapi kini cobian lah. Ini atuh, nah di luar kan masih hujan. Ngobrolnya kemana kami di kamar? Ya, hayu teh siang dulu. Ya yuk. Ya, ya.